Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rasbil hayat magat biasa dibuka ayat 56 dugi ka ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum Fa'ammal ladzina kafaru, maka adapun orang-orang yang kafir, fa'u'adzibuhum, maka aku akan mengadab mereka azaban syadidan, dengan azab atau siksa yang sangat keras, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum, dan tidaklah bagi mereka min nasirin, diberikan suatu pertolongan. Wa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman,
Zalika hal itu natsruhu kami bacakannya alaika kepadamu minal ayati di antara ayat-ayat kekuasaan Allah wa dzikril hakim dan peringatan yang penuh hikmah. Ikhwatu iman rahimakumullah, tilu ayat anu lembek kurang dihalus itu masih neraskeun tema anu minggon kamari saperkawis kondisi umat Nabi Isa. Nu mana umat Nabi Isa itu teu sadayana iman ka Nabi Isa. Tapi aya kaum Nabi Isa anu ngidamel kakufuran. Maka tindakan kakufuran maraneh dugi ka wantun bade ngaroggahana bade ngabunuh Nabi Isa. Anapun kaum anu nulungan nu ngabela disebutna kaum Hawariyun. Jadi Hawariyun teh upami di umat Nabi Muhammad mah disebut kaum Ansor. Hartos Ansor sareng Hawariyun itu hampir sami inti nama memberikan pertolongan. Namun secara bahasa ayat ditingkatkan beda. Ari Hawariyun mah ngandung asal hartos teh as-sofiyah nyaeta bersih jeung lembut. Jadi memang kaum Hawariyun teh berbakti nulungan melah Nabi Isa teh karena semata-mata kebersihan hati dan iman. Teu aya unsur kepentingan, semata-mata bersih we nulungan membela Nabi Isa. Seperti kakumpul kaum Ansor oge sami nulungan Rasulullah dugi ka menerima kehadiran ada Nabi kedatangan kaum Muhajir. Jadi umat Nabi Muhammad kakumur ayat Muhajir ayat Ansor. Dugi kan dina kitab-kitab hadis kaum Ansor mah dipuji ku Rasulullah. Jadi ayat manakib Ansor, keutamaan kaum Ansor. Nah kamu mah kaum Hawariyun Nabi Isa. Lajeng tidinya Allah nyelametkeun Nabi Isa ku cara diangkat, dicadat, disucikeun tina tindakan jalmi-jalmi yang buruk. Dugi ka kamari disebutkeun dina hadisna yen Nabi Isa teh teu acan maot, teu acan ngantunkeun, tapi Nabi Isa bakal diunsurkeun ku Allah menjelang hari kiamat. Fungsina tos kuninga urang sadaya dina beberapa keterangan hiji kanggo ngancurkeun salib. Kan salib teh jadi simbolnya orang Nasrani. Jadi disalib teh Nabi Isa. Padahal sanes Nabi Isa. Dihancurkeun salib teh. Tapi kieu kumaha hukumna urang memajang salib. Moal mungkin lah aya memajang salib nu aya Nabi Isa mah, tapi simbol gitu. Simbol salib gitu. Sebatas kurang kali anu teu uningan nganggo acuh aya lambang salib. Teh termasuk karena simbol-simbol kekafiran. Ulah. Jadi kami kurang resep acuh modelnya saya, tapi aya lambang salib entong dipes. Ibu-ibu sami ini kan ibu-ibu lamun saya kaya saya dicarek. Baik kahoyong saya tadi acuh, tak apalina motif-motifna kudu apik. Pergi mereka mah dakwahna berbagai cara. Abdi ngobrol sareng Ustaz Hasan Lupa berapa haji ini. Ternyata
Tapi ge paluargi tasawuf teh aya dua macamnya. Ieu penting kanggo urang secara hukum. Aya tasawuf anu mamnu, tasawuf anu haram, tasawuf anu dilarang. Nyaeta tasawuf fil akidah. Tasawuf dalam urusan keyakinan. Simbol mana kaitannya keyakinan itu? Mana? Atau kurang teu kieu kalau terkeun simbol-simbol mana nih? Dina gambar sami gitu. Itu simbolnya nggambarkeun keyakinan. Nu kadua aya tasawuf anu mubah. Tasawuf yang mubah menyerupai orang kafir boleh itu selama tidak berkaitan dengan akidah. Ayeuna Bapak ical galeuh nuturkeun orang kafir da payu misalnya kengeng gitu. Aduh, itu di muamalah mereka punya produk bagus. Lalu urang teh nuturkeun produk manehna. Kan nuturkeun teh tasawuf mengikuti. Tah teu naon Bapak Ibu dina urusan kadunya. Selama bukan dalam urusan akidah. Atuh lamun urang sagala urang dikeun dilarang tasawuf. Meureun teh kenging nyawa HP. Nyawa motor emang meunang urang nya motor eta teh produk-produk manehna. Orang Arab cenah kuna geus kontaknya kan urusan amal mah bebas, Pak. Naik naon we atuh. Nabi mah cenah kapupur digamis. Dijaskeun cenah orang Yahudi gitu. Digamis Nabi, Pak Abu Jahal ge digamis kan gitu. Jadi orang sudah menyeluruhnya membahas secara umum ketika sapali sapali. Kaduniaan mah Bapak Ibu boleh tasawuf tenan naon. Kamu ibu-ibu kan resep dandannya, merupakan produk kosmetik skincare buatan orang Islam. Kesadayana, aya orang kafir. Kita mah cenah merek Wardah, namanya manggawe, tapi kan kumaha cocok-cocokan gitu. Jadi kaduniaan mah mubah, muamalah boleh, namun akidah haram, mamnu dilarang. Tetapi waktu iman terkait masalah penyerupaan terhadap orang kafir, jadi mereka punya nama dan simbol. Nah, lanjut dinu tilu ayat-ayat urang diantos terasa kamari. Jadi ayat 2 tipe jami rupa Allah bakal dibalas. Nah, eta mah konsekuensi tina hasil amal. Jadi kieu kesimpulanna mau berada atau diam dalam posisi manapun sejatinya ada konsekuensi dina hirup. Badai cicing dina ahlul haq, ahli pembela kebenaran, ada konsekuensi. Badai dina ahlul batil, pembela kebatilan, sama ada konsekuensi. Jadi nu namina hirup mah teu leupas tina akibat konsekuensi nu diambil. Resiko anu dicoba. Nah, anapun jalma nu kafir, surah Allah tadi di fa ammal ladina kafaru, jalmi-jalmi nu kafirna wayahna kenging konsekuensi ti Allah fa u'adzibuhum adaban syadidan, maka kaula maranehna disiksa kalayan siksaan anu syadid. Jadi syadid teh kieu palawargi satu siksa anu di luar daya pikir logika manusia. Mata intinya kita tafsirna apa siksa bagi mereka di dunia? Pertama, al-izlal, kehinaan. Kedua, terusir. Nah, memang Yahudi kapur Bapak Ibu tegadu lembur, tidak punya tempat tinggal ya. Diusir gitu kan itu sebab geus pada apal Yahudi mah kaum anu ngaruksak. Cek guru-guru mah Sudi Makarso. Eta Sudi Makarso itu bahasa Jawa, singkatan susah diatur mawa kerep suaranya gitu. Itu orang Yahudi Sudi Makarso. Susah diatur mawa kerep suaranya. Diusirnya gitu kan dia kampung mata malena Palestina ngajajah malena
nyaplokan tempat, itu orang Yahudi. Hina mereka tidak punya tempat, keduanya dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia pada dipikarasan umat-umat manusia. Puntennya iwatu iman cikna ayeuna model ekonomi seperti misalkan merosotnya menurun. Kita tidak karena insiden bahasa simpuling, tapi by design, karena disengaja. Mengapa disengaja? Karena ada kaum-kaum yang sengaja ingin berbuat kedoliman. Jadi itu by insiden, ujung-ujung, tapi ayah kaum-kaum memang nyetim, nu bikin desain, nu bikin satu pola model supaya kieu kahirupan. Atau ayah sana sudah biar masalah karya patut Yahudi pun. Mata tinggal Yahudinya dengan naon namina teh ideologi kapitalisme Yahudi. Kumaha ge batur teu meunang maju. Kumaha ge batur kudu dihadap. Nah itu kaum kapitalisme. Nah kaum kapitalisme Bapak Ibu memang pas pisan karakter Yahudi. Cek bahasa bodak Korea kapitalis. Tahu umat Islam kana yang menuturkan gaya-gaya kaum kapitalis. Kumaha cirina kapitalis? Orang yang berideologi kapitalis adalah orang yang selalu ingin maju, sukses. Manehna sorangan batur maulah, itu kapitalis. Makanya akibatnya orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin harus selalu miskin. Nah itu kapitalis. Jadi menguasa apa ya? Contohnya kieu. Orang misilkeunnya da ieu mah yang disampaikan sim kuring usaha di daerah dia. Pokoknya mah ulah aya nu maju kecuali hati. Setiap orang ditutup peluangna supaya maju. Ti hilir sampai ka huluna tetapi ditunggu sampai ka tuntung teh dikuasai saudara. Ulah nu gingka batur maju. Ulah nu gingka batur teh dibere kesempatan bahwa batur mah kudu miskin, kudu terpuruk, kudu terbelakang, ulah naik, tapi urang kudu maju. Nah itu gaya-gaya kapitalis teh. Tapi bertolak belakang jeung kaum sosialis. Anu disebut dengan kaum kiri nyaeta kaum komunis gitu. Mata kumaha ge Yahudi jeung Rusia bentrok, Amerika jeung Rusia bentrok. Nah, sebab ideologina beda antara komunis jeung kapitalis. Ari ku sosialisme komunis ngajak babarna gitu, ulah sorangan. Eta teh kan mirip-mirip Islam. Aya titik singgung sosialisme jeung Islam teh. Ngan setengahna teh kupur orang komunis mah teu percaya pangeran gitu. Kerek dina konsep tauhid mah la ilaha, tidak ada Tuhan, kan teu percaya kalau ada Tuhan. Tinggal tambah seutik ilallah ada gitu teh. Lamun tambah seutik ilallah Islam. Jadi tidak percaya Tuhan komunis, kekuburan tadi dinya. Tapi tidak masalah ideologi sosialna itu aya. Ari eta cenah Cina itu komunis, eta mah komunisan Cina. Mun komunisasi mah Rusia gitu. Karena memang beda ideologi sosialis jeung ideologi kapitalis beda. Yahudi mah kapitalis, hayang ngawasa kumaha umat Islam kudu tong maju. Saha wae selain kelompok manehna kudu tong maju. Nu manehna we maju mah tah kituna teh karena keserakahan. Nah kayak dina Al-Baqarah kan atos dibahas kerakusan orang-orang Yahudi melebihi kerakusan orang-orang musyrik dina kehidupan. Nepi ka gaduh kahoyong di pasihan umur dugi ka 1000 tahun. Nah itu iman jadi siksa untuk orang Yahudi, orang-orang kafir mendustakan keberadaan Isa itu dihinakan, terusir, atau dipikarasan umat-umat sanes. Tampatan ayeuna non kondisi kieu teh kan aya menyentingnya. Dan sebetulnya terasakeun karena gaya-gaya orang Yahudi itu sasaha. Ngan mereka selama ini memang sedang berpuasa.
lamun teu keimanan atos moal teh bertahan. Urang iman karena dawuh Rasul. La yazaluna ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadruhum man khalaqa ma tayati Allah. Sampai kapanpun akan ada sekelompok orang dari umatku kata Nabi yang mereka istiqomah konsisten mempertahankan kebenaran. Tidak akan dimudaratkan oleh siapapun yang menentang mereka. Jadi umat Nabi Muhammad aya sifatnya minoritas, tapi konsisten dengan kebenaran. Badai dilawan ku serangan militer, badai diserang ku serangan ekonomi, badai diserang ku serangan sosial, kaum anu ieu istiqomah membela kebenaran. Jadi palawarni urang mengiman kana pidawuh Rasul. Jadi umat Nabi Muhammad sampai ke hari kiamat akan ada yang istiqomah konsisten dengan diserang ku Yahudi, erek dibombardir, moal pengaruh kan dia. Da eta mah sesuai dengan janji dari Allah. Hatta ya'tiya amrullah. Disebutna kaum naon? Taifah mansurah. Taifah teh sekelompok orang yang tidak banyak. Mansurah teh yang diberikan pertolongan. Macam Bapak Ibu, penting kanggo urang punten sapertos kaum naos kieu kajian ieu kudu rutin yang dijaga. Jadi kaum yang sedikit itu kudu bangga. Pada Quran oke, qalilan ma taskur. Nu syukur mah saeutik. Saat ngaji teh sakit enak kudu loba ada ngaji teh kitu. Ustaz Nabi mah di persistem sakeun kieu sakedik teu kudu seueur gitu. Di persistem dasar nu penting mah jadi ragi na perjuangan begitu. Sebatas urang ayeuna jadi ahli masjid, ahli ngaos, teu kada seueur. Nu penting istiqomah. Ngaji yakin bahwa kelompok-kelompok seperti itu bakal terus aya. Taifah mansurah, kelompok yang diberikan pertolongan. Nah, salajengna orang-orang kafir tidak akan bisa memudaratkan mereka karena mereka sejatinya dihinakan Allah di dunia. Tak di akhirat, wal akhirati, bagaimana siksa di akhirat? Walahum adabu jahannam. Mereka diberikan siksa neraka berupa neraka jahannam. Wa ma lahum min nasirin. Tidaklah mereka diberikan pertolongan. Tafsiran Maidi, jadi orang kafir kesimpulan kumaha? Disiksa di dunia sareng di akhirat. Tapi yang sedih ayat tersebut siksa berupa wabah. Itu tina beberapa keterangan ayat anu ningat. Ternyata wabah teh termasuk siksa adab. Logika orang kapungkur Bani Israel di pasihan wabah teh penyakit taun. Ya. Jadi memang wabah teh sanes Covid unggul gitu. Ti ribuan tahun kapungkur wabah itu sudah ada. Dan itu sebagai peringatan, sebagai simbol dari Allah teh ngageui bahwa hirup teh tong barada gitu. Maka orang nyenak sisi positifnya. Ketika ada wabah bagi orang kafir itu siksa. Tapi bagi orang muslim itu adalah musibah. Maka umat Islam nu kagenaan wabah itu pasti syahid kondisi. Ulah kieu sada ketika kemarin teh positif Covid. Tapi teu mau, tapi teh gagal syahid dan nanti. Ulah nyebut gagal syahid nyata saya teh mah dikepada kesempatannya. Da yakinlah positif kemarin yang rusum Covid so. Kantos tenang sekantos wae. Demi rasa tuang teh jalan tenan. Tadi kerem gitu di bumi. Coba lamun isolasi positif di rumah sakit kita juga kumaha gitu. Karena memang yang paling sulit itu menghadapi tekanan psikis di urusan wabah. Pan sadar mau tanya, sadana di isolasi di rumah sakit ya. Datang mah gitu di bumi mah gagal syahid ya gitu.
hari itu kene gitu. Nu di rumah sakit mah seueur bantuan kan ku urusan Covid. Ngopi di isolasi mau. Isolasi mau. Ya orang tok sebudona ka pihak medis tapi sampai ka gitu. Tapi nu di Barumi mah nya masih kene bahkan aya teh sararehat. Kayak orang tas saya teman tas takdir apa yang punya tas takdir. Mun nu wabah mah sahid. Wabah mah sahid. Ari orang kafir mah wabah adaban syadidah. Siksa anu kalintang pisan. Perihna pasien bapak. Dugi ka kieu Umar gitu kan. Masihan satu sikap. Lamun aya wabah kan petunjuk Nabi mah tong ngalih, tong lancalinci. Lamun aya wabah di dinya, nu di dinya teu meunang keluar, di luar teu meunang ka jero. Cek bahasa enak baheula mah karusun Covid eta teh lockdown kan gitu. Social distancing. Padahal zaman Nabi geus aya itu Siti Nabi. Lamun hiji lemur kena wabah teu meunang keluar. Nu di luar teh kalemah. Supaya wabah teh tidak menyebar luas gitu maksudnya. Tapi kan Umar bin Khattab kapupun punya sikap mereka menghindar tina daerah ada wabah. Tujuan naon keur mudak takdir sae gitu. Yang mana itu mah jadi persoalan. Cuman kembali di kana urusan wabah itu tidak bisa dihindari kalau Allah sudah menetapkan itu sebagai musibah. Nya kieu kalau misalnya aya nu apik atuh kamari ya. Cuci tangan, masker 3 lapis, maskerna beungeut, maskerna tarang, maskerna irung, parupa eta. Lebih kayak ibu-ibu pakai masker luhur teuing karena panon kan gitu. Sakitu saking ku ahli kenaan Covid kemarin teh. Mereka jaga jarak, tiap aya kamu disemprot teh kenal, disinfektan kan, dipel. Abang teh positif ku sakeluarga kan bisa gitu. Tapi aya nu kitu kan ieu tukang dagang itu kan urusan belican yang pembeli interaksi sosial yang masyarakat dikeresakeun cager nepi ka ayeuna biasa gitu. Jadi memang ikhtiar aya maksudna ngan aya takdir itu kita tambah. Tidak bisa tidak. Awal seueur lagi keluarga Simpurinya. Keluarga Simpuri ge nu kena Covid teh saranasa itu keur usum eta 2 anu keluarga Simpuri. Isolasi rumah sakit naon? Isolasi rumah sakit naon? Atas wae kembali karena takdir. Nah, adapun jami kafir adaban syadid. Nah, salah jama'i wa iman alladzina amanu wa amilus sholihat. Jalmi iman kali amal saleh payuwafihim ujurahum, maka disempurnakan bagi mereka pahala-pahala mereka. Kumaha cenah disempurnakan pahala teh? Mohon amal-amalna ku Allah dibalas. Keteh bade amal alim, amal ageung kanggo Allah teu aya anu keneh berbuat dolim ka hamba. Mata kaituna wallahu la yuhibbul dolimin. Janten ibu bapak kesimpulanna kieu beramal we sampurna. Da Allah ge moal nya-nyakeun amal. Bade alim bade ageung maka aya wawalas teh Allah. Bahkan ke kieu aya dalil hadisnya nu nerangkeun kumaha cenah walasan anu ku Allah dipasikeun di dunia ka jalmi nu iman. Nah eta mah di antara sebagian rahmat Allah. Contohna kieu aya jalmi dipasikeun kesehatan ku Allah teh rajin sedekah misalnya. Tas sanes sedekah pahalana dibalas di dunia saja. Tapi Allah masih rahmatna di dunia wae gitu kondisina dipasihan rahmat komo di akhirat gitu. Jadi bapak ibu beramal soleh lah semampuran gitu. Kayak kita kalau bakal dibalas. Setelah Nabi mah alim sok sieun amal soleh abi teh dibalas di dunia, di akhirat ada gitu emotan jalmi nu iman. Nu iman mah dibalas di akhirat, di dunia ge teh saja teh pasti. Mun urang teh teu kenging ngumpul ka dunia, setiap kebaikan urang hoyong diheulakeun ayeuna, teh pasti bakal diijabah ku Allah. Contoh kieu nya. Tah usum haji sareng umroh. Simkuring setiap ngaos muada perpisahan bade umroh bade haji
tasakur besok masih pertanyaan teh kade nawa itu orang umroh jeung haji naon. Sebab ketika kita punya keinginan kepada Allah, baik itu sifat duniawi atau ukhrawi dijabah. Dijabah. Enggak usah tapi teh ibadah haji teh jeung umroh teh hayang loba duit. Bakal loba duit teh. Bakal dijabah kan. Ustaz, abdi mah hoyong naon istilahna hoyong dipasihan kesehatan. Enggak bakal dipasihan kesehatan. Mata ieu mah obrolan pun gurunya. Ustaz Rahmat Najib kedua jamaah. Dua anak teh suami istri nangis ngadoana teh di Arafah. Bari ulang panana. Jorok deui nangis gitu. Istri suamina sami pernah naos naon deui kana ngadoa teh kuat hari bari jeung nangis. Ternyata istrina gaduh ka harina. Carogena sieun nyandung. Cek pun guru teh. Pun lanceuk sieun hoyong nikah deui, sabae galagan suamina. Tah si suamina nangis ditaruhna sok sieun pun bojo ngadoa teu ngawin dia tapi nyandung coba. Eta obrolan Ustaz Ahmad Haji asli. Pun guru ya separupa jamaah gitu. Nu haji kan di Arafah teh bari angkat pandangan teh kieu kan di Arafah. Pangadoa bebas ngadoa bae nangis. Bagi kitu mah tak bapak ibu lamun umroh di ayeuna badawi gitu. Ayeuna badawi. Bisi ngadu doa gitu kan jadi. Ulah Pak. Eta mah batur gitu urang ulah. Mending rada cepane ya gitulah ibadah iman. Jadi memang apa yang kita minta Allah bakal ditenunan sebetulnya. Sok hoyong naon urang teh hoyong dijabah Pak. Kamu urang yang iman. Tong hoyong diheulakeun balasan teh di dunia. Anak mau dibalas di dunia nya kumaha we eta mah nyanggakeun gitu. Da pasti bakal aya balasan di dunia oke. Seperti anu rajin silaturahmi kumaha eta mah hadis. Sing saha nu hoyong di luar rezeki jeung dipanjangkeun umur seukeun kan kitu hadisna teh. Kan niat urang silaturahmi mah ibadah teh kitu. Kan aya panghubungan hadis eta. Geng ka dieu dinten ieu. Aduh, Kang tua kan teu kudu nyaho. Anjing geng ka dieu. Kang samana? Dipikir-pikir boga babaturan 360 jelema eta mah. Unggal poe tangkang inggih eta kudu nyaho Pak. Ya. Jadi bagi silaturahmi mah memang di dunia ge aya, kemudian aya. Ari panjang umur kumaha? Tah, panjang umur mah tina sarah hadis teh sing saha hoyong dipanjang umurna silaturahmi maksudna barokah umur. Jadi pemijami silaturahmi di saat meninggal kebaikan itu akan terus disampaikan. Minimal didoakeun, disebut-sebut eta jami kanggo silaturahmi teh. Nah, mari anjeunna nuju menengah menjalin hubungan kebaikan. Aduh, emot tuju almarhum aya mah pami sumbing teh sok barang canda jeung jangjing naon we. Mudah-mudahan we almarhum teh cing dicaangkeun itu kan jadi doa kitu teh. Duh, emot si pola eta mah aya mah rajin naos. Leuwih kesumangat we sumbing anjeun. Tah begitu teh aya mah anjeunna geuning dicaleun jamaah teh. Mudah-mudahan we diampun dosa tu. Jadi kan doa teh eta panjang umur teh ku doa kan. Mantap lamun utara silaturahmi mah nya moal disebut-sebut kemampuan. Maka kieu gen tanamkanlah diri kita di wajah orang lain itu kebaikan. Teh itu silaturahmi kan. Jadi ulah wajah orang teh mun urang maot ki batur teh ingetna naon. Ieu mah da wajah Bang Kemong cenah cepet dulu. Aslieur teh kitu teh. Maot teh dilaknat terus tukang lieur kan ini awon eta kesan. Jadi jangan berbuat keburukan ke orang lain sebab membekas kebaikan keburukan gitu. Cik munduran kemauan kira-kira saha nu bakal lurus, saha nu bakal nganterkeun, saha nu bakal ngadoakeun, tah kumaha urang ayeuna tanaman kebaikan telah disebutkeun dina hirup
urang. Salajengna Allah moal mencintai orang-orang nu dolim. Tah dolim teh kayak tilu Pak. Hiji dolim li nafsi, dolim ka diri jalira. Nu kadua dolim li ghairi li ibadatin li ibadillah, dolim ka sesama orang ka hamba Allah. Nu katilu zalimun billah, dolim ka Allah. Tanu pang parahna gitu nya, pang agungna dosa dolim ka Allah. Dolim ka Allah teh naon? Asyirku, berbuat syirik. Zalim kana diri al-ma'asi, berbuat maksiat. Zalim ka al-batur, nyaeta ngaruksak tilu kaayaan nu aya di batur. Ngaruksak harta, ngaruksak kahormatan, ngaruksak getih, teh teh kaya ieu mah Islam. Urang ye kantos ngadoli batur gitu. Nyana harta batur, tobat, najan jungkir-jung balik, can beres tobat. Kecuali uang yang pernah kita ambil dipasihkeun deui. Itu tobat tapi sebab ngadoli batur mah kudu beres aja kudu doli. Sakali urang pernah nambut teu wawartos teu maling teh gitu nambut teu wawartos teh. Urang tobat pasikeun kalau pernah urang dicanda. Lamun teu kitu najan adu songkol jungkir-jung paling tobat istighfar teu akan diampuni oleh Allah. Sebelum urusan jeung orang itu beres. Tapi ayat konsekuensi hadis anu orang dari payulit di akhirat disebutnya al-muflis. Al-muflis itu adalah orang yang payulit bangkrut. Mengapa? Dia itu beramal soleh, sholat, zakat, sedekah, saum, tapi di akhirat dihisab Allah sok ngahina batur ku cara ngarusak kehormatannya. Jadi seseorang teh tak aya dosa, tak aya masalah, tapi digogoreng gitu kan. Itu dirusak kehormatannya. Dolim. Nyana ibu diomongkan dicarioskeun awon urusane. Bari jeung ibu teh kitu, tabungan teh di akhirat apa? Tabungan. Mun urang sok teu raos jadi omongan kitu sok aya males kan. Tak eta ujian. Itu merusak kehormatan muslim enggak boleh. Syeucu eta abong randa dah. Salingkuh tah. Bari teu kitu tah dolim. Atuh cenah da sok datang wae cenah eta cenah berondong. Duren, apa duren? Udah keren. Make lepis, make cenah sok ngobrol di jalan. Dicari serius. Sebarkanlah gosip padahal teu kitu jauh itu. Hati-hati kan. Menyebarkan gosip itu merusak kehormatan orang lain. Bisa pahit tah jalan ngomong gitu. Hati-hatinya ucapan orang. Kedua, ngarusak harta, secara menyadap, nipu, lamun ayeuna paluargi jamin, terus ngalarkan berbagai cara. Penipuan banyak yang ada dengan berbagai cara. Dikasih kuliah hampir-hampiran itu jadi mereka tipu. Nah, atau nomor asik, ari wajah-wajah ustad jadi orang teh. Kenapa ustad lagi jam duit kita percaya ustad dia kan? Oh, berarti rek nipu sih. Di konfirmasi ustad terus pada nama terus. Henteu tah ieu paulah. Mata banyak orang yang seperti itu. Merusak harta. Geus bodoh nya nu korupsi mah palawari. Teh kabaya eta nu korupsi ke di akhirat siga kumaha gitu. Dolimna urusan harta mah. Nu katilu nyaeta urusan getih. Tak orang kudu tiasa nahan ku zaman aya. Karena teh sok mentak emosieun pola biasana. Ku hal sepele gitu, tiasa jantan jadi agung. Tahun sabaraha aya mutar di Cacing Kuring aya kabar. Tapi ramu ku Cileunca kape ceretan terus hujan. Panaik mobil masuk dekat tinggal. Mencret karena motor. Eta nu naik motor teu naon di udag-udag. Mereka dicirian mobil. Terus gitu kumaha? Dibunuh, ditubles pakai belati, pakai peso. Kayak pendaklah kasusnya ke polisi dan pembunuhan. Diselidiki kepada penyidik teh kasusnya terbongkar. Nah alasannya tepira kape ceretan Cileunca geundan. Tuh mereka pembunuhan Pak. Jadi aduh kadang urusan getihnya orang kudu tiasa nahan emosi gimana ya.
Nah, numawi Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Badai zalim ke Allah, zalim ke diri, dan zalim ke sesama hamba Allah. Dzalika tatlu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Hal itu kami sampaikan kepadamu dari ayat-ayat kekuasaan Allah dan peringatan yang penuh dengan hikmah. Jadi buktos kisah Nabi Isa itu wahyu di Allah ke Nabi Muhammad supaya disampaikan jadi pelajaran kanggo sadaya. Intina nubuwah Nabi Isa benar, mukjizat ada, Nabi Isa tidak wafat sekarang, tapi suatu saat menjelang hari kiamat turun itu sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ke urang teraskeun deui tafsir ayat al-Musa. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum